coba balik ka nu bogana, balikeun ka nu bogana. Ayo tobat. Mantep Kangjeng Nabi Hud mah disalametkeun jeung pengikutna ka negeri Mekkah geus ngadenge informasi bahwa malaikat Jibril ngabejaan ka Kangjeng Nabi Hud, ya Nabi Allah Hud utusan Allah tuh Yaman kaum Ad geus disiksa. Geus rata ku ari mah ditiup Rihul Aqim. Munajat Kangjeng Nabi Hud, Gusti geus kieu abdi kumaha? Cek Gusti Allah, Hud kuari balik deui ka ditu ka Yaman, selesaikeun eta anu berserakan beuh. Cek Kangjeng Nabi Hud sugan teh geus anggeus tugas horeng can. Horeng kencan geus bisa ngabayangkeun jelema golede mangka ning pararae haju geus saminggu beuh mana teuing bauna. Ya aing teh nyelesaikeun deui bae. Atuh emang kos kitu Rasul mah. Ulah haju selesai satungtung hirup. Can selesai berarti tugas. Balik, ayo orang ka Yaman, berangkat. 70 kilo ka negeri Yaman geus kaameuh hanyir. Beuh, cek Kangjeng Nabi Hud. Cak pengikut-pengikutna, ya Nabi Allah, urang terus ya. Terus. Cak Kangjeng Nabi Hud emang kunaon nanya terus. Ambean rada lain deui cek kitu. Haju sarua aku lagi cek kitu. Kek kuangke bae ge aya instruksi ti Gusti Allah. Hayu bae heulana. Hayu mesti balalengker kabeh ku sorban. Ya, teroris cuma ya. Ya Allah, jangan kumaya. Ya terus can instruksi ti Gusti Allah terus. 50 kilo beki ambreng-ambrengan terus. Teu kuat. Geus lain deui, Pas sakilo deui pohara bauna Kangjeng Nabi Hud sujud ka Gusti. Gusti boro-boro titah ngaberesan. Ieu nahanan irum teu kuat Gusti. Ieu nyangakeun ka Gusti mun abdi titah meresan jeung pengikut atuh ambe kudu dikumahakeun ieu teu kuat. Malah ieu pengikut mah geus kuara di bos. Atuh pan boro-boro ambe kos kitu ngadenge ngambe kelek haji pendek urang geus gewe. Teu kuat. Ya Allah. Jol malaikat Jibril alaihi salam. Tak. Assalamualaikum salam. Hud. Tugas laksanakeun. Urusan bau ya cekel. Tak dibere kabeh sagegede kieu kafur. Dibere ngaranna kafur, kayu kafur. Kita didahar. Bikeun ku Kangjeng Nabi Hud. Dahar. Gitu dahar. Tak. Masya Allah mayit sengit mayit teh eueuh bau ku ari mah tah barang dibere eta eta lamun aya mantep jasa tah atuh mun bisa di SMS ku ari malaikat Jibril titah mawa eta mantep tah mantep teh sengit awak jadi sengit kabeh jadi sengit kan geus berjuang ai bau mah hese kan mulai narawel ka Kangjeng Nabi Hud iya rada sarenyitnya bener cakeun kabehan sengit amatnya satu kabeh tina naon nya ieu tah horenganan ieu ti sorga kayu kafur ti sorga titah di dalahar seetik abeh ulah kaembe bau langsung datang ka dinya berserakan luar biasa manuk loba keneh Kangjeng Nabi Hud ngagrokeun pemimpin man teu kali datang. Ini burung Garuda apa bukan dari Indonesia ya? Budak can aya Indonesia mah. Can aya Indonesia mah sekelem keneh harita. Ditanya, maneh manuk ti mana? Abdi ciptaan Allah. Allah khalaqas samawati wal ard cak manuk. Maneh ka dieu diinstruksikeun ku Gusti Allah, kula sebagai panglimana titah ngaberesan ieu. Ngan kula hayang kapanggih
jeung Rasulullah nu ngaran Hud ieu can kapanggih anu bakal ngaberesan ieu adalah pemimpinna Hud kula pemimpin ti Gusti Allah utusan langsung ngan sebagai makhluk manusana Hud can aya mana ieu ye teu bauheun teu budak aduh langsung dicekel gua Kang Nyabid ana Nabiullah Hud alaihissalam. Oh iya langsung manuk sujud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna hudan rasulullah manuk syahadat si Ahok ente manuk syahadat batu-batu kabeh maca syahadat hampura cek pemimpin kami siap untuk melaksanakan perintah yang pertama langsung dari Allah dan kami diinstruksikan oleh Allah setelah ketemu dengan pemimpin yang bernama Rasulullah Hud kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas dari Rasulullah yang bernama Hud dibantu ku manuk waktu ngan strategina Kangjeng Nabi Hud nah ieu bawaan ka anu kayu ieu bawaan ka anu ieu bangke anu bawa ka gunung anu ieu ke gunung anu terus dibantu ku nu 70 we karari nginain nya urang nya ceknya aya manuk mantap sakira nginain perang ge urang mun carita perang Ababil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim makul raja Abroha anu sakitu ganasna luar biasa dek hancurkeun Baitullah deuk saha anu bisa nahanan jeung ngalawan atuh nyanggakeun sadaya-daya Ki Abu Thalib ge sami bae nyangakeun sadaya-daya abdi mah ngan sakadar ngurusan onta doang ai Baitullah mah ya nu bogana teh Gusti Allah nyanggakeun ka Gusti nu nyiptakeun Gusti nu ngurus abdi geus teu kawasa kudu perang jeung Raja Abdullah nu sakitu gagahna tenang cak Allah kirim burung ababil tuit atuh asal manuk tuit bete teh loba nu pae sia mah kumaha sih cak kolot asal aya manuk tuit teh hayu geura hitungan ge di lembur aya hiji manuk eueuh ieu tuit hitungan di lembur we budak sanu muriang kara euy asana poe ieu ye ngeusan ye emang kunaon tuit geus aya toh eta kolot baheula mah bisaan bae teuing kula dasana ku sugan teh mah bener manuk tuit horeng budak make daun cau teh goblok sia tipu sia paengan nu paeh poe ieu horeng sia bisa anta budak make daun cau teh nurutan manuk budak angon mapan bisa eta nah iyalah rapih ku manuk kabeh Gus beres kemudian dihujanan ku Gusti Allah rek geus pamitlah manu kami sebagai panglima Allah kami sebagai tentara Allah tugas kami geus selesai maka kami balik ke tempat asal kami cek Kangjeng Nabi Hud di mana kampung mante coba nomor teleponnya sekarang ente tawa itu berarti aing tawa itu berangkat ke saya dengan penuh hikmat Kangjeng Nabi Hud melepas keberangkatan tentara Allah sekian ribu yang berupa buru berangkat didoakan ku Kangjeng Nabi Hud alaihissalam wallahu alam di mana tempatna manuk tersebut tinggal Kangjeng Nabi Hud dihirup didinya terus ibadah ka Gusti Allah tentrem jeung tenang teu lila ti sabada eta Kangjeng Nabi Hud langsung didatangan ku malaikat Jibril ti Gusti Allah cek malaikat Jibril ya Nabi Allah Hud alaihissalam geus beres tugas anjeun mamaka anjeun ku hari dek dipundut ku Gusti nyanggakeun ai geus beres macet Kangjeng Nabi Hud
langsung datang malakal maut cabut nyawana dimakamkanlah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam di Yaman. Mantap besi aya nundek milu ziarah ka Yaman, siap-siap ngumpulkeun duit 50 juta. Kabehan direkrut ku Haji Pendi sabaraha puluh atawa ratus ke dibawa ku Haji Pendi duitna hajut teu balik deui. Ulah nyalakeun ku ulah-ulah. Haju 50 juta ke aya 100 urang bae tuh 5 kali 100 sabaraha? Sabaraha? 5 miliar kan? Sedengkeun imahna harga nangan 20 juta. Harga karung wayangan 15 juta. Mobil nu aya ge geus mogokan bae. Geus hese jang nyokotna. Paling ge babagi anak-anakna 12 ring hiji geus jalan. Masya Allah direncanakan hayang ziarah ke Hadramut, hayang ziarah ke Aden, hayang ziarah ke Oman, hayang ziarah ke Malika di ditulah tempat para nabi-nabi Allah. Urang menyaritakeun Kangjeng Nabi Hud Yaman, urang menyaritakeun Kangjeng Nabi Sulaiman Yaman, urang menyaritakeun engke sababaraha nabi Yaman. Kuari keur diacak-acak negara Yaman lantaran Sunni nu kaluar terlalu kuat suara Sunnina, maka diasupanlah ku Syiah untuk nu pertama seperti gitulah hayang supaya Syiah menguasai eta mangan sakadar awalan kabelah dina muatan-muatan daripada peperangan Ambalaya, nyaritakeun minyak lah, nyaritakeun logam lah, nyaritakeun emas lah, nyaritakeun berbagai hasil bumi nalah untuk nu pertama mah motif peperangan seperti itu. Padahal Sunni Yaman teh berbeda jeung nu aya di urang, rada berbeda saeutik komo kuari enggeus kebauan ku Wahabi. Contoh, lamun aya Sunni keluaran Yaman ngaharamkeun ngarokok, kan geus berbeda. Sunni nu aya di Yaman marhaban nu aya di urang dirubah padahal nang wali. Sunni nu Yaman turun ka urang aya sababaraha perbedaan aya Sunni-Sunni kana masalah geus. Kos anu nu bisa ngaji bae di Indonesia nyana berleha-leha ngaharamkeun ngarokok, tinggal dibaca di kitab Fawaidul Makiyah tuh menang saha baca pangmacakeun tanang wali di berbagai kitab-kitab tah nang wali ai endek ngajang pribadina mangga bae ngan nyana endek berleha-leha di Indonesia ngarobah hukum di Indonesia bakal kalah luar ujianana ulama-ulama wali-wali di Indonesia. Ulah kenah-kenah nyana Yaman, nyana Turki, nyana Suriah, haju nyana di Indonesia ngalecehkeun bahwa di Indonesia anu pinter. Emang kiai pinter, aing mah lain aing keur ngomong doang. Aya di Indonesia anu pinter. Emang sejarahna kumaha Syekh Nawawi urang mana? Jawa Tengah Jampes anu nyarahan Minhajul Abidin anu sampai ayeuna terkenang Sirajut Thalibin urang mana? Mempersatukan umat se-Indonesia dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari urang mana? Diakui dunia. Ulalalaga di Indonesia ngan Indonesia mah mun cicing-cicing bae heula cara sireum. Artinya sireum eta kan cicing bae. Atuh sireum ge aya katincek-tincek teh mah. Bae. Sejarahna ngalawan Belanda kiai diserang datang ka pos dibuka dadana ku Ki Ahmad tembak saya urang mana eta ulah sambarangan kakarak bisa ngaharamkeun ngarokok aju nengkrek ulah endek ngaharamkeun sorangan bae atas nama supi tasawuf pek bae ngaharamkeun speaker atas nama pribadi tasawuf pek bae ketika dinasionalkeun adu kekuatan mana alatna mana hadisna mana Qur'anna mantekan jeung munazarahan hudang ujana ulama Indonesia mah ulalalagan emang di Indonesia kumaha ditakuti ulama Indonesia anu pernah jadi imam haram sabaraha kiai di Indonesia lain lalagaan
datangkan dongengna ulama-ulama nu di luar negeri ngimaman di Masjidil Haram nu hees tapi itu bagus soleh ngimaman di Masjidil Haram wabeh hees lain lalagaan padahal mah teh kudu tuh bagus soleh kuari ge keur ngaji hees bae eta emang watak meureun tah mah ikeur nyaritakeun sejarah sehingga ada Indonesia Bung Karno dunia mengakui Gus Dur dunia sampai saat ini diakui dunia ulah main-main ngan hartina pek bayu urang babarengan ulah sok haju bertengker-tengker kakarak jebolan ini jebolan cerita jebolan Turki di urang haju huae deh sabaraha jebolan Mesir anu haju di dia lu halehe sikat ku ulama Indonesia mah di samping alatna hadis dan lain sebagainya doa na lain lalaga mampus ya kaja lu artinya mah aya pribadi mah mangga-mangga teh tapi lamun geus nasional mui ngaharamkeun ngarokok mui pan mui mah nagara disengsarikeun di Indonesia tumplekeun dalil sia mui ayo ngadu pokoknya teu kudu make jauh-jauh hujanana ku ulama Indonesia mah mui ngaharamkeun ngarokok dibere dalil iklam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin cak mui ka mana ta dalilna pikiran ku sia aing teu ngarti pokona diulinkeun ku ulama Indonesia mah diulinkeun nu mantap kuari NU ambalaya caricing be ulamana tenang lain berarti cicing nyayomkeun engke didoakeun ke heula kumaha carana sebab ieu mah kajian kumaha ge imah urang imah Sunni ieu teh di Indonesia anu nyeun kekuatan Indonesia deuleu sejarahna sanajan bari keur acak-acakan ke berarti keur dihadean ieu imah rusak meureun jandelana rusak meureun lawangna haju kentengna eueuhan atuh imah ambalaya berarti atuh atuh teh ngarubuhkeun doang berarti tetep lantaran ngarasa imah urang hadean heula coba atuh tang kentengna supaya rapih mulai emang kitu bae bangunan mah tuh engke rusak ke dihadean ke rusak organisasi ge sarua kuari keur rusak atuh tetep lain berarti diantepkeun keur dideuleukeun urang omean yuk kitu kan di Indonesia nu mantak jang ribut eueuh di Indonesia mah tenang we heula kalem eueuh piributan di Indonesia eueuh dek ribut gegedean geus dek naon ribut jasia dek salat elos dek ngaji elos dek dahar bae elos dek naon diribut atuh sia teu meunang ge di nagara kawin 2-3 jasia mah aing ge nyaho di Karawang boga di Subang boga geus sudah loba omong tah urusan negara urusan sia mah urusan sia geus loba heuh nyaho tuh henteu jadi ribut di Indonesia mah mantap kembali deui urang kuari ka kedaulatan bangsa Indonesia urang kembali bersatu yuk urang bangun Indonesia dengan ketuhanan yang Maha Esa kayahokeun aji kuari ku urang ketuhanan yang Maha Esa tanpa aya mendiskreditkan yuk dalam negeri luar negeri kitabna eta keneh Quran hadisna eta keneh aya sautak saeutik perbedaan ulah sok digede-gedekeun menyatu demi keutuhan Indonesia geuleuh lalagaan Indonesia mah bake kasieun sote geus kituna tah asal geus hayo urang hiji bo ujianna nu tilok salat ti harap hayo geus hokana perang salat henteu puasa henteu hayo geus terus eta resep di Indonesia kos kitu tah nah iyalah kaum ad selesai ieu jang itibar ka Kangjeng Nabi bungah Kangjeng Nabi aing mah teu sabaraha panghinaan dibandingkeun jeung kaum ad horeng kaum ad mah pohara jasa tinggal pang beberah ka Kangjeng Nabi dongeng selanjutna wa ila samuda akhahum sholiha urang dongeng kaum Samud dipimpin ku Kangjeng Nabi Shalih alaihi nu minggu hareup ngabesan rugi wallahu a'lam.